kasolehan seseorang, imana, ilmuna, amalna, segala rupana ieu kasolehan seseorang. Ieu nu jadi sumber keberkahan. Sabab ieu kasolehan tina iman nyambung ka Allah Ta'ala, nyambung ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidinya sumping madad ti Allah, sumping asrar anwar ilahiyah nabawiyah barakah dan rahmat anu ku Allah dialirkan melalui hubungan keimanan, kecintaan, ta'zim, hubungan ketakwaan ka Allah, hubungan ketaatan ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngalir plus awakna kabehanana jadi pinuh ku barokah. Nafasnya jadi pinuh ku barokah. Tiup pinuh ku barokah. Tong heran mun urang ningali wali ditiup jang nu gering cageut. Kan? Aya nu pae hirup jang. Kur ditiup. Hayang ngahancurkeun musuh ditiup jang. Ukur ditiup. Allah ciduhna pinuh ku barokah, tatapanana nadrohna pinuh ku barokah. Catat kan? Catat hingga sahabai anu deket jeung jelema seperti kitu kalimpahan barokah. Apa dina hadis Nabi lain salah satu nu jadi sabab cagerna panyakit hate tina sifat-sifat hate anu tercela di antarana di mana diuk deket jeung nu soleh lain kitu. Deket jeung nu soleh. Diuk deket jeung nu soleh ja. Rek hudang rek hees. Rek niat ngaji rek teu niat ngaji pokona diuk deket jeung nu soleh. Sabab hukum deket beda jeung hukum jauh. Matak tong nganggap sarua. Ngaji melalui streaming jeung ngaji langsung kieu tong nganggap sarua. Ah sarua bae. Mungkin ilmu mah meunangan barokah lain euy. Lain, streaming mah paragi nu rengkot. Paragi naon? Nu rengkot mun sila geus rengkot geus teu bisa init ngahadep ka ulama pek ngadengekeun streaming kayaknya. Eces ente masa rua keberkahan rahmat ku hukum deket masa rua. Paham?